Bismillahirrahmanirrahim. Pasal ke-10 Pembagian persambungan adat. Bagian nyambungna adat aya opat. Hiji aya kana aya henteu lepat. Aya kana eueuh anu kaduana, eueuh kana aya anu katiluna, eueuh kana eueuh anu kaopatna. Tah sakitu sing apal kana contona. Contoh persambungan aya kana aya, saperti ayana dahar sebeuh aya. Cara raheut nalikana punganana, seukeut bedog rejeung anu dikadekna. Atawana saperti ayana cager, nalika nu gering di tepungan ubar. Sareng contoh saperti ayana tutung, nalika seuneu nu diduruk, nalika seuneu jeung nu diduruk tepung. Contoh persambungan aya kana eueuh, cara aya tiris pedah simbut eueuh. Contoh persambungan eueuh kana eueuh, cara eueuh seger pedah nginum eueuh. Contoh persambungan eueuh kana aya, cara eueuh tutung pedah cai aya. Ari wujudna sakabeh kajadian, lain ku adat tapi na ku pangeran. Ari wujudna sakabeh kajadian, lain ku adat tapi na ku pangeran.